Dapuran awi, tatangkalan, jarangkung, halangan bulan. Matak leuwih ting puringkat. Kuring sawa barakali ngagorowok, ngabeja anjoy, sangkan balik. Atawa mobil, bawa anu loba jelema. Tapi anu keluar mah, saukur, geus anu imut, siga buburicakan. Nya gelis, tapi lelaunan betrobah. Rambutna ngarumbai, pelengseng, bau bangke, beungeut na bodas, sepa. Siga ueugetihan, adi seuri, huntu narangeteng. Satengah ngajleng, kuring mundur, mepet ka sisi hijau. Wih, nak mana? Ceuk Joy ka Eis, Cijolang, tembal Eis bari imut. Ulu, daerah mana eta? Tanya Joy, ujung dunia meureun. Ceuk kuring mairan, Palih mana? Kutub Utara. ceuk Joy deui. Eis ngadilak, meni kararitu. pokna halimpu bari baeud. Joy seuri, kuring mah ngarasa aya nu nyeblak. Harita teh tiluan di jero mobil. Joy jeung Eis dihareup, kuring diuk di jok tukang sorangan. Mobil masih ngabagu di tempat parkir Jatos alias Jatinangor Square. Balik ka laju film, hujan di luar miripis, jam 8 peuting. Meureun geus kaliwat 15 menitna. Muhun, wios pami moal ngajajabkeun mah. Da muhun tebih. Abdi mah kana ojek we. Ceuk Eis bari siga rek muka panto. Sanes kitu. Mung heureuy, Ceuk Joy, ayo dijajabkeun. Hawa tos atuh, wih na nyelira mah. Joy mah mung teu terang tempatna wungkul, palih mana Cijolang teh. Kuring surti mang nanyakeun. Di Tanjung Sari teh kalau kudu sakedik. Oh, caket atuh. Ceuk Joy bari ngahirupan Grand Livina bugana. Bileyeung mobil keluar ke tempat parkir, Eis imut, ti tadi beurang, ting miti wawuh, mata kesebelakan ningali imutna, geulisna bawa ngajadi. Rambut hideung semu harerang, ngombak ngomplok, terus laju bareng, unggal sabaraha menit, ngareretan ka manehna anu diuk gigireun. Keureutan beungeut dinu poek oge, matak deung deuleueun. Tong tarik teuing di payun mah bilih aya nanaon. Ceuk Eis. Moal atuh geulis. Eis, supirna tos tapis ieu. Tembal Joy seuri bari ngareret. Can oge garing bibir Joy, sukuna hideung nincak rem, atuh mobil ngadadak eureun, kuring ti dagor kana jok hareup. Joy reuwas, katingali sepa. Nya tadi teh ujug-ujug aya ucing lumpat hareupeun mobil. Haduh, untung jalan simpek kieu. Ceuk Joy bari ngareret kana kaca spion. Kareuwasna katingali rada leler, tapi kareuwas kuring mah beuki nambahan. Eis anu imut siga buburicakan. Nya geulis, tapi lelaunan betrobah. Rambutna ngarumbai, pelengseng, bau bangke, beungeut na bodas, sepa. Siga ueugetihan, adi seuri, huntu narangeteng. Satengah ngajleng, kuring mundur, mepet ka sisi hijau. Joy, Joy, Joy. Ceuk kuring bari hesepo. Tenang bro, ngan ucing wungkul. Ceuk Joy bari ngajalankeun deui mobilna. Joy, Joy. Ceuk kuring bari sorak hese kaluar. Atuh da nyupir teh nembean seueur gangguan. Joy bari ngareret ka Eis. Gangguan naon, Kang? Tanya Eis. Hoyong we ningali anu geulis. Eis nyengir, huntu rangetengna semu beureum, boa getih, bau bangke ngahiak deui.
Mani nyeblak ningali imutna. Cek Joy deui. Joy. Joy. Cek kuring teu pati puguh. Tenang bro, di tukang mah raos-raos we calik. Cenah heureuy. Muhun tong ningali wae ka payunnya bilih kabita. Cek Eis sorana ngirung ayeuna mah. Turuy nyengir ka kuring. Untuk rangetengna siga nu sagep-gepeun ngrekeb. Nya bisi kabita, tong nepo we ka dieu bro. Kuring beuki ngahegak jeung mundur ka sisi jok. Eis mah henteu tiasa nyetir, upami aya anu ngajarkeun mah hoyong tiasa. Cek Eis deui beuki ngirung jeung beuki pikasieun beungeutna. Kuring peureum. Gampil nyetir mah. Sok atuh pandanganna ka dieu. Diajar mindahkeun gigi heula. Cek Joy, leungeun Eis ngaragamang. Leungeunna anu tadi bodas carulang teh bet karijut siga tulang dibungkus kulit. Dari jina rangguas bari kuku nasareukeut. Joy. Cek kuring beuki hesepok. Peureum we bro. Engke cenah urang kenalkeun ka tetangga Eis anu geulis. Cek Joy bari nyekelan leungeun Eis. Mani lemes sareng ngageleser kieu panangan teh. Kuring beuki soak. Sieun ku itu ku ieu, sieun Joy kumaha onam. Lalajo teh bareng jeung Joy, filmna keur rame diobrolkeun dina medsos. Pengabdi Setan cenah film horor HD jeunan sutradara urang. Berpenasaran tara-tara oge lalajo film horor. Daek we basa Joy ngajak teh. Balik kuliah we anu jam 4-an. Cek Joy dina WhatsApp. Nya we basa kaluar ti kelas teh Joy geus nungguan eta oge ngajak anu sejen tapi kalah pada nyeungseurikeun. Katinggalin atuh bro. Batur mah geus ti minggu kamari keneh. Cek Ivan. Sanyana lain ngajak samanea kuring mah, lain ngajak Ivan, Bang, Dian, Rino atawa Doni. Tapi sugan we aya barudak awewe anu daek bareng lalajo. Matak ngahaja ngajak teh basa aya Herlin, Fitri, Rita, Yeni atawa Agnes oge anu centil teu nanaon. Kitu basa peuting ngobrol jeung Joy teh. Ari kituna asa geus lila para jomblo. Cek Joy rame cenah lalajo bareng jeung barudak awewe mah. Lamun sieun sok nangkeup. Bae jeung si Agnes atawa si Esti nu papakeanana teu up to date oge. Cek Joy dina WhatsApp. Diobral wae. Cek kuring. Heuheuy dedeuh, dasar jomblo. Ari pek Agnes jeung Esti ge teu nyangut. Kapaksa we lalajo duaan. Datang 3:30 sore sugan teh rek enteng perkara lalajo. Eta anu ngantri manjang pika tukang anu rek lalajo pagegelek. Daripada pugag miluan we antri. Silih selangan ngantri. Keur ngantri haritan ningali Eis teh pulhak polohok sorangan lantaran boga sangkaan manehna ge rek lalajo kuring nyampeurkeun. Keun we da Joy anu ngantri mah ari pek nya cenah rek lalajo. Tapi hanjakal ngantri na panjang sorangan cenah lalajona teh. Hawa tos atuh nyalira mah sok atuh urang pameserkeun tiketna. Tuh rerencangan anu ngantri. Cek kuring bari nunjuk ka Joy. Ari Joy barang di bejaan ngeunaan Eis neuteup meni antep teu ngicep-ngicep. Sok atuh gantian ieu ngantri. Teu kuat si sireumeun. Tembal Joy bari teu pindah neuteuk Eis. Dasar tadi teu ngangluh nanaon, ujug-ujug sing sireumeun. Ari nepi ka tempat meuli tiket, geuning ka bagian oge anu peuting anu pukul 7 nepi ka pukul 8. Nyobat jeung Joy teh ti saacan sakola, da pugu imah kuring jeung Joy saukur kahalangan saimah. Ari pek sakola TK nepi ka SMU sarua, kuliah oge di perguruan tinggi anu sarua. Ngan beda fakultas. Puguh we ka itu ka dieu teh babarengan, ongkoh deui can kungsi pase anu rongkah. Babeud-baeud radalila teh basa sarua bogoh ka Diana, anakna Bu Sastro. Batur sakelas ke kelas 2 SMU.
Tapi ngan saukur 2 minggu tepatnya. Terus nama akur deui da geuning diana teh kalah milih opan wakil ketua OSIS anu leggeng. Di harita mah sok silih ngelehan sakuring resep karini sahrini mahasiswi anyar Fakultas Ekonomi jadi oge sabenerna resepeun tapi manehna ngelehan sabab ningali kuring hese sare teu mirasa dahar da inget wae karini. Ayeuna nya oge kakarawauh ka euis tapi kuring dia resep ngan ningali Joy anu siga leuwih miharep teu naon kuring ngelehan tapi geuning anu kajadian teh beda ti biasa. Saacan pasar Tanjung Sari euis nuduhkeun jalan mengkol ka Tuhu jalan nanjak tararoe da geuning teu hiji-hiji acan aya imah dapuran awi tatangkalan jarangkung ngahalangan bulan matak leuwih ting puringkat kuring sababaraha kali ngagorowok ngabejaan Joy sangkan balik atawa mobil bawa anu loba jelema tapi anu kaluar mah saukur Joy Ari Joy luka kumaha kalah beuki masket jeung euis sigana naon nu katempo karasa jeung kaambeul ku kuring ku Joy mah beda deui eta we kalah beuki wani ngaheureuyan kalah beuki cunihin da euis oge ngalayanan. Kenging teu pami engke Joy sering ameng ka bumi euis. Cek Joy bari ngareret mobil maju ngerayap siga anu ngahaja dilaunkeun. Kenging atuh bilih bade ngendong oge. Tembal euis ngadilak matak deundeuleueun geulis taya tandingna. Tapi barangkali ieu ka kuring ngarenjag teh taya tungtungna nya oge geus apal bakal kitu anu geulis teh jadi ngaringkiwik. Joy, sadar Joy. Cek kuring hampir teu kadangu. Tenang bro, sugan teh didinya sare teu nyoara tadi. Tembal Joy. Euis marik deui ka kuring tuluy nyengir buuk nagimbal beungeutna teh kasieun hese dicaritakeunana. Untuk urang ngeteng ari pek leungeunna anu ranggoas jeung beheungna manjangan siga anu rek ngarekep ka kuring. Kuring ampun-ampunan bari tulung-tulungan tapi taya sora anu kaluar. Kahayang mah muka panto mobil tuluy kabur tapi suku teh teu bisa obah. Ngaing teh anu sok diondang ku kolot sia duaan. Basa bapak sia hayang jadi kitu jadi kieu ngaing anu ngabelaan. Basa kolot sia hayang dunia berana anu teu kahitung ngaing anu ngusahakeun. Ayeuna sia duaan boga ngaing. Cek euis jurik nyeri wuri ngirum. Mata sia duaan mah jomblo salawasna ngan ngaing anu boga maraneh mah. Eta ramo ranggoas antel kana pipi cek tiis kuring ngagoak bari tulung-tulungan tapi taya sora anu kaluar. Basa hunturang ngetengna ngadeuketan rang hosna bau bangke les we kuring mah teu inget panaon deui. Lilir-lilir teh jam 8 isuk-isuk eta oge dihudangkeun ku urang lembur anu rek ka kebon. Kunaon cenah aya mobil sisi pakebonan bari panto hareupna maruka. Ingat ka kajadian tadi peuting kuring ngagoak ceurik bari tutunjuk ka batur kuring anu diuk di hareup leungit. Ari pek Joy aya nu manggihan keur ngagoler handapeun tangkal caringin digireun kuburan heubeul cenah. Di harita Joy mah linglung kuliah oge kapan kapaksa cuti. Diajak ngobrol ku saha wae oge teu nyambung ngomongna teh hayang ka euis deui. Basa kuring ngadongengkeun sahari euis Joy mah teu percaya. Loba pananya anu pabaliut dina sirah teh tapi anu paling inget mah hayang bisa sholat, hayang bisa ngaji. Tapi tileleutik boh kolot kuring, boh kolot Joy. Can kungsi ngaji, can kungsi sholat. Najan agama nama Islam. Pamirsa, upi namung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten.
Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.